Miftah mati tasik teh ti kamari ka dieu. Ngendong sagala rupa meureun kempes banag ge. Riweuh ngadengena. Nyo bohong nyo bener. Ki Jamah ti Pandeglang ka dieu, ya Allah, mampir heula diteureub. Angel. Eta teh moal jara di wali nu kos kitu mah. Sebab wali mah teu meunang pungkal pengkol. Lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan. Teu meunang pungkal pengkol syaratna lamun urang rek ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol. Boro-boro ka waliullah atuh kakabogo urang teh. Iya Allah. Lambat amat sih Bang. Oh, saya mampir dulu mulai sulon. Wah, cintanya mungkin terbagi ya. Mulai guys, mun cacak-cacak nanti jago pelet Ki Fauzi moal beunang. Untung bae orang Banten mah jago pelet.